Mitra sadaya manga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-21. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang lajengkeun atuh memang sok sanaos teh acan ngadahup tapi Cep Firman atuh kalan-kalan sok ngenong di bumina Mamah Julaiha alias di bumina Neng Mayang Sari. Namung kulemna ge tarasa gebrung papisa misah kamar para wargi kitu nya mangga urang teraskeun. Tunda ngadadarkeun kaayan mangsa peuting nu geus kasirih ku mangsa beuran. Kacaturkeun Cep Firman ba'da salat subuh teh pamitan balik sabab rek ngantor. Nyaan keur Cep Firman tawakalna teh sajaba geus boga imah sorangan make bibilintik. Meuli parabot rumah tangga samoderis bang kumplit jeung kasurna katut anggel. Kursi sasetel lomari pakaian jeung meja makan estu asli ladang kesang. Nya lamun kitu teh mah keur Cep Firman bener-bener geus rek ngabandaan nu jadi pamajikan. Bari teu ngabarung sinang kanu jadi kolot. Nanya kitu ceuk tadi ge kasebut manusia mah teu sarua kabeh. Nu hartina teu sarua kabeh sote laina manusana, tapi akhlak kalakuanana nu bener teu bener kabeh kitu deui anu teu bener teu kabeh. Sok aya wae nu sirik pidikna. Sok aya wae nu suudon. Boga sangkaan goreng ka diri batur. Samodel ka Cep Firman. Bisa meuli itu meuli ieu teh rupa-rupa sangkaan jalma. Aya nu nyangka Cep Firman munjung. Aya ge nu nyangka korupsi ceuk istilah basa kiwari teh mah KKN. Kolusi, korupsi jeung nepotisme. Ongkohan eta Cep Firman disangka korupsi teh dumeh jadi wawakil kauangan. Tapi keur Cep Firman mah sanajan ngadenge bebeletekan kitu ge kalah seuri. Majah teh pek wae masih ngreka nyangka kitu nyangka kieu ge. Da aing mah teu rumasa kabeuli imah jeung paparabotan ladang maksiat atawa korupsi samalah. Manehna ge ngucapkeun nauzubillahi min zalik Allahumma ba'idna. Waktu terus nyerelek caturkeun Mayang Sari geus sanempuh nyata Ebtanas. Tur dikersakeun lulus ngan hanya ka cita-cita Julaiha hayang ngajujurkeun Mayang Sari ka perguruan tinggi teh teu jadi sabab rek dikawinkeun ka Cep Firman. Nu jangka waktuna ti sabada lulus ujian teh ngan ka sabulan samalah Julaiha geus tatan-tatan meuli spray kumplit jeung sarung angelna. Kitu deui kaperluan anu sejena. Atuh indungna Cep Firman geus kukumpul. Meulian pakaian keur bawaeun nu jadi seserah ke waktu seserahan. Nyuk cruk galura ti para luluhur, ti para karuhun, mapai raratan ti baheula Adam jeung Hawa. Nitis wanci nu jati diri. Anu mandiri kersaning nu maha suci teu leupas tina papagon agama. Allah Ta'ala nyiptakeun bumi jeung alam katut pangeusina teh papasangan. Atuh beber layar tarik jangkar. Ngangkleng dina sagara umpalan galura bagja. Mangsa lalagasan cag katunda kiwari janji pasini pasang subaya jadi ngabukti. Sepi tina jalir suda tina sulaya. Sapasang insan taralita yalian si demplon Mayang Sari. Rek jatuh kerami. Jeung Cep Firman anu geus didago-dago pidatangeunana. Kulawarga Julaiha geus pada kumpul. Imah Julaiha asa agreng dipapaes ku dekorasi. Atuh kamar panganten meuni harurung harerang. Gamalan degung geus ngageder mapag kana pidatangeunana. Calon panganten lalaki jeung pangiringna. Nu teu kungsi setengah jam atuh. Panganten lalaki calon panganten lalaki dihapit ku indung bapana. Diiring ku kaum ibu jeung kaum bapa. Bari kaum ibu masing-masing ngamarawatang leuyan. Atuh reg rombongan ti pihak calon panganten lalaki ngarandeg kalawan protokol mungaran cumarita make mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malah ditemaku hadirin mengucapkeun waalaikumsalam langkung tipayun simkuring kalayan atas nami Saipul Maksad ngaturkeun wilujeng sumping ka para tamu khususna ka calon panganten pamangget sakali Ibu Rama kalayan ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasumpinganana nu salajengna ka calon panganten istri kali ibu dihaturan kapayun kangge ngangkalungan kembang ka calon panganten pamangget kitu munggaran cumarita protokol nu teu sakumaha lila langgeor si demplon mayang sari nu geus meunang ngadangdanan ku juru risias teh kaluar bari digeneng ku Julaiha inung kukutanana saurang mojang nanggeuy baki dieusi ku kembang malati harita nu aya di laluar meningara olohok ngemang kadu bengong olohok mata simeteun ningali rupa mayang sari asa beuki geulis make samping rereng di lamban baju kabaya berukat bodas selop bulu dru hideung beungeut ngadaun seureu hejo carulang ceuk karta teh membajah teh meuni woy cenah kitu deui para mitra sadaya Cepirman calon panganten lalaki meuni tandang lir sinatria danalaga kunua cacanyahun macek sahawe Cepirman teh duda disangka majajah kakeneh ongkohan umurna kakara 28 tahun Rap Julaiha inung kukutan mayang sari ngongkorongkeun kembang malati ka Cepirman tuluy sungkep geus kitu mah calon panganten awewe ka jero deui atuh calon panganten lalaki jeung indung bapana dariuk dina kursi di hareup pangiringna dariuk di tukang protokol cumarita panjang lebar nu akhirna ningkat kana acara timbang tarima calon panganten lalaki jeung babawaanana geus kitu calon panganten lalaki jeung indung bapana kajararo terus langsung kana acara akad nikah nepi karengsena ditutup ku doa harita dina waktuna sembah sungkem teh mayang sari meuni bangun kanyanyerian ceurik bari nyuuh kana lahunan Julaiha inung kukutanana taksiran ngerasa sedih inget kanu jadi indung bapa babakuna pisan mah inget kanu jadi indung atuh kitu deui Julaiha ge hujan cimata bari ngusapan sirah mayang sari samalah ibu Nengsih mitohana kabawa murag-muragkeun cimata sanggeus leler tina ceurikna ge ka sapasang panganten dariuk ngareneng dina kursi nu teu kungsi setengah jam burudul semah uleman awewe lalaki di mana daratang kalayan pada ngabagiakeun ka panganten gamelan degu ngageder sora suling ngageli marengan haleuangna juru kawih pertanda ngahibur ka panganten atuh ka para tamu uleman goong meningeungkeun cenah para mitra sadaya ma meninggal kadenge ka jauhna uguh meuni asa tingna mesa kalelar asa kalelara ku ngadenge sora suling ngageli jeung sora rebab waktu semah uleman keur memejeuna ngagelek atuh saurang aki-aki tayalian aki tawi keur ngahekok di dapur nanya ka Nini Upi pamajikanana Nini harinya nih geus ngabagiakeun acan ka panganten acan keun bae ke deui ayeuna mah loba keneh semah deuleu ceuk Nini Upi bari ngareret iraha geus eueuh semah ayeuna mah loba keneh gimana itu di jero piraku teu katingali sakitu ngagelekna nyaona nyao selepet lah aing ripuh ngomong jeung nu getuk mah mun mata kesel kana hate oh iya ka kami ge kajeung si Neng tadi ceurik euy eta kunaon atunya cenah make jeung ceurik sagala rupa budak teh sedih meureun nah puri teh tas ngarampa naon atuh make jeung puri sagala rupa cek aki tawi geus ka mana weni nyaritana da eta geus kurang reungeun urang geus kolot wa kitu warawargi aduh nyaan ieu bae Mang Jaya geus kitu cilaka aduh ampun teuing warawargi nyaan geus sakedeungna ge kitu atuh ieu geus kolot mah mangga urang teraskeun nyaos sakerot lah aing mah barina ge anu tak pusing Nini Upi bangun anu keheuleuna keur para wargi sadaya harita teh ye nyaris ya nyi kawas nu teu jon sagala rupa teh budak geulis-geulis majakeun kerod kumaha lamun kadengeun ku salakina sia mah cek aki tawi para wargi sadaya atuh saterusna para mitra anu mulia harita teh akhirna mah Nini Upi ngajeng ka tuluy kaluar
Atuh kita wigenuturken caturken salametan geus beres semah uleman geus eueuh saurang-urang acan kitu deui nayaga gamelan degung geus baralik atuh panganten para wargi sadaya ka kamara ucul-ucul pakaian disalin ku pakaian biasa taksiran asara ridu jeung hareudang ukur 10 poe Mayangsari jeung Cepirman salakina cicing di imah Julaiha isukna parinah ngeusian imah nu meunang meuli Cepirman samalah Julaiha jeung indung bapana Cepirman ge ngajajabkeun ari mangkanta jeung diijot terus dirawatan ku Mayangsari sabab kahiji karunya geus karolot kaduana Mayangsari boga rasa kahutangan budi lumeh keur laleutik keneh samemeh Mayangsari dirawatan ku Julaiha teh diurus ku diijot satadina mamangkanta jeung diijot terek barali ka lemurna ongkohan ku Julaiha dititah maturan Mayangsari nyetkeun anyaran rumah tangga nu tangtucan aya pangalaman sajabana ti kitu teu boga pikeunna batur ngobrol dina waktuna Cepirman digawe asa cuang cieun ka ku timuruna Julaiha mah nu matak diijot dititah maturan Mayangsari teh inggih can bisa dina ngabulaan nu jadi salaki kawan tumungaran boga salaki lamun atah teh mah masih keneh atah pangalaman tapi buktina Mayangsari meuni saregep naker ngabulaan nu jadi salaki di mana salaki balik ti pagawean gancang manyeran cai kitu deui sangu jeung jeungina geus nangalang dina meja makan samalah dina waktuna nyangu atawa masak teu ngandalkeun teuing diijot manehna ge titilueun barang gawe kitu deui lamun diijot nyeusehan sok dibantuan kitu sote lain sieun teu bersih atawa sieunna jorok barang gawena ngan ngaraskeun rumeh diijot geus kolot ari mangkanta mah purah ngurus pakarangan samodel sasapu jeung nyeboran tangkal kekembangan sawaktu-waktu sok mangumbahkeun motor padahal ku Cepirman mah rek sok dicarek ulah ngumbah motor tapi banyak itu mangkanta teu weuleh gede rasa rumasa majah teh tambah kesel dasar kitu mangkanta jeung diijot dipikanyaah ku Cepirman geus puguh ku Mayangsari mah sasatra kahesean asaka kolot sorangan dina sajero 2-3 bulan mah di Bandunganana laki rabi Cepirman jeung Mayangsari teh bener-bener tentrem ayem repeh rapi pilih simbeuh ku kadede pilih siram ku kanyaah lain ukur babasaan estu nyata lamun kitu teh makur nu jadi kolot milu bunga milu senang hate teh cenah para mitra malah tiis ceuli herang mata ceuk paribasana kanyaahna Cepirman ka Mayangsari leuwih-leuwih tinu keur boga pamajikan ka almarhum Rohaeti nyaah jeung cintana Cepirman ka Mayangsari lain kudu meh geulis tapi ku ngadama-damana kanu jadi salaki di mana Cepirman rek init atuh para mitra digawe teu weleh dijajabkeun ku paneuteub jeung budi marahmai kitu deui dina waktuna balik digawe disambut aku imut malah teu sirikna dirangkul nganya kitu ceuk tadi ge kasebut manusia nu masih keneh gumelar di alam pawenangan teu dilalaki teu diawewe teu dicacah teu dimenak sok tara anger ngancik dina hiji harkat jeung darajat teu anger cicinga dina kasenangan atawa ka susahan sawaktu-waktu nyangga parobahan ngan rupa-rupa sababiahna samodel Cepirman dina ieu carita nu tadina mah ngarasa senang lalu gina ngeunah dahar ti brasare lain bobohongan tapi ku kiwari geus aya kana samingguna ngarasa bingung teu manggih tungtung susah taya kendatna lain susah ku perkara resiko sapopoe atawa dibarung sinang kudu jadi pamajikan menta itu menta ieu da ti mimiti hahadean nepi kaprukna kawin keur Mayangsari tarawani pun tu penta boh duit boh dahareun dibere wae ditampanan teu dibere taramenta nya nu jadi bingung na keur Cepirman ngabandungan pamajikanana Mayangsari geus aya kana samingguna teu pati berag nu hartina loba alum tampolana taradaek ngobrol ditanya bae nemalan teu ditanya mah cicing teu beda 3 ang ngapun goong sesiang ga goong ditakol we disada teu ditakol mah jempe
peribahasa gaang katincak cenah Pramitra jep simpe meni jempling eta we gaangger di sarada katincak jukutna ada jempe atuh para wargi nyaan dina hiji poe parang Cepirman teu digawe sabab libur poe Ahad hari Mayangsari ke Kajulaiha indung kukutanana dibarengan ku Biijot rek dibarengan oge kudu jadi salakina ditolak hari ditanyakeun aya naon perluna pokna teh hoyong ameng ka mamah bari rada alum kulantaran Cepirman eueuh batur ngobrol nyalukan mangkanta nu keur ngajejentul di tukang tas salat asar mang kanta kulaan aden temal mangkanta bari gancang nyamperkeun ka patengahan kalayananya bade aya pikir sae naon aden teu rek naon-naon mung urang ngobrol we di dieu tibatan ngajejentul sewang-sewangan tah bilih aya rek nyesep patah tema Cepirmana meni sopana bari ngeserkeun rokok jeung korek apina gek mangkanta diuk kalawan pokna aduh panyanten teh bade miwarang masangkeun neng mapakeun neng putri maksa teh sumuhun manawi teh bade piurang mapakeun neng emput sanes mangsa wios lah teu kedah dipapakeun jalaran sareng Biijot sakawitna ode disarangan ku abdi mung anjeunna ngawagel kalah ngajak ka Biijot ugu abdi teh ngaros kaget ku emput tos aya kana samingguna teu patos berag sapertos sasari katingali teh alum we ngaso heula para mitra anu mulia ngaso heula ngaso para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng atuh para wargi sadaya mangkanta oge harita teh nyarita aduh daleres atuh kumbang katingan yang putih teu patos berak katinggalina teh sapertos anu kaganggu sumuhun kagungan Bang Baluh mana kitu ta aduh encep aduh sumuhun aya pamili sebatkeun maeta kunaon atuh adeng nah anjeunna teh ngaraos teu betah kitu calik di dieu nu hartosna palai calik deui di Neng Julaiha ceuk mangkanta bari neuteu duh katumang disebutkeun teu betah kalayan palai ngalih deui ka ibu angkatna panginten sasauran ka abdi atuh sarengna deui di dieu sanes sareng sanes naon teh neme 2-3 din tentos ayempir kana 4 sasihna sumuhun kunaon atunya Neng Putri teh nya aduh anu kapengger-pengger mah dah teu kitu aden eta manawi bilih anjeunna kantos sasauran ka aden aya kapalai teu mangga aya kahoyong itu hayong ieu pami anjeunna aya kahoyong kalayan sasauran mah piraku ku abdi teu dicaosan ler sesang emutanana upami kitu mah aden Neng kemah di mana anu jurine sae taros we ku aden bilih aya kapalai nu teu wantun sasauran atanapi bilih aya kabendu ka salah sawios numawi ku aden sae taroskeun supados pungguh emuteunana ceuk mangkanta rada ngawawadiana tangtos engke mah di mana anjeunna mulih bade ditaros supados ka abdina henteu janten emutan leres kitu aden supados ulah janten emutan ka adenna babakuna mah ceuk mangkanta jadi kapapanjangan ngobrolkeun perkara Mayangsari keur kitu guru tak Biijot para mitra sadaya balik tapi tangan manehnan sorangan teu jeung Mayangsari atuh Cepirmananya bari neuteup kana beungeut Biijot nu kakaraunga geuning ibi mulih nyalira dupipun bojo anu mawi Neng Putih saurna mah bade kulem di ditu aden malih ku mamahna mah dipiwarang mulih saurna teh hawatos ka aden ceuk Biijot bari diuk kagigireun mangkanta salakina nah atuh lain diajakan balik ku mana hari mamahna Neng Put di miwarang mulih mah ceuk mangkanta bari ngareret ih ari abahna ku kami ge diajakan Neng Putna mugen keukeuh wae palai kulem di mamahna moal hade ku kami digusur onaman mah temal Biijot sawios palayeun kulem di ditu mah bi mung eta we emput teu sasauran muhun maksad teh teu sauran naon-naon ka mamahna ceuk Cepirman bari neuteup teu sasauran naon-naon aden mung nyaurkeun palai kulem we mung duka sabada bibi wangsul mah dupi kitu
temal biijot sajelasna mayang sari teu ubral-obrol naon-naon ka Julaiha indung kukutanana manawi nemete abdi nuju ngobrolkeun perkawis pun bojo ka emang mun ngobrolkeun pun bojo teh tetos aya mingguna teu patos berag sapersasari katinggala saperos nuju anu aya kasesahan. Ih, ari Aden sanes bibi ngalelewe da saleresna ku bibi ge katingan engpu teh ngangluh wae disangki ku bibi mah nuju aya ka Bandung we ka Aden meleh neme oge muhun malih neme oge di jalan teu sasauran naon-naon biasana masok galecok muhun eta manawi kunaon atuh Aden cek biijot terus neuteup duh katu da bi abdi ge ngaros kaget disebatkeun pacogregan sareng abdi da teu acan pernah pacogregan tingawitan nikah oge panginten ku ibi sareng kumang ge kauninga iraha abdi tos pacogregan sareng pun bojo tema Cep Pirman sajelasna timimiti hahadean nepi ka prukna kawin can pernah pacogregan nu puguh mah teu weleh harmonis teu weleh silih hargaan mun kunaon atunya neng putih janten kitu moal nuju ka kandungan mak kitu Aden cek biijot bari teu leupas tina paneuteupeuna. Nah upami nuju ka kandungan sok itu kitu bi cek Cep Pirman males neuteub. Leres Aden di antawisna nuju ka kandungan teh sok aya nu ngadak-ngadak micua boh kanu janten caroge boh kanu sanis. Malih sok aya nu teu ieu teu aya non teh teu aya margina ujug-ujug nyuhunkeun di pirak we. Da nya kitu rupi-rupi perwatekna nuju ka kandungan mah. Tos kantenan nuju maur mah palai itu teh palai ieu teh kadangkala nu teu aya ka non teh aya nu teu kersa ka ieu teu kersa tuang ieu ngangse sangu teh maja teh bau cenah kitu cek biijot kalawan mangkan tasalakina mairan sumun panginten nuju ngandeg Aden duka upami nuju ngandeg mamang naing kunaon nya upami leres teh mah pun bojo nuju ngandeg henteu sasauran pira aku ngaraos isin onaman mah ngawartoskeun anjeunna nuju ka kandungan pami kitu ka kandungan ku perbuatan nu sanes neme ngaraos isin atuh pisieun ku abdi cek Cep Pirman teu boga sangkaan mayang sari pamajikanana ka kandungan upami kitu mah bawi raos emang langkung saira-ira mah ku Aden taros we suhun naon margina ning emput ngangluh wae suhun cek mangkan taker jongjon ngobrol ngong kareungeun nu azan barang Cep Pirman ningali kana jam si horeng geus jam harita teh para mitra geus jam genep wanci magrib atuh keur kitu mah Cep Pirman gancang ka cai abdas kitu deui mangkanta tas abdas tuluy arinit ka masjid urang malikan kana perkara mayang sari nu tas diupat ku Cep Pirman salakina jeung kanu jadi badega katut lanjangna harita Julaiha sabada salat magrib kaluar ti kamar tuluy ngelowal tina lawang kamar anu dieusian ku mayang sari disangka ku Julaiha mah mayang sari gegerendengan teh keur wiridan si horeng keur diuk dina kursi di kamarna bari ning hareupan nyaeta pisang goreng tilu keureut dina piring neplak jeung cai ente sacangkir harita mayang sari nyarita sorangan bari suraseuri pokna teh ibu mangga dituang pisang gorengna ibu meungpeung haneut kene pokona mah kengi ngahaja abdi meser ti jalan sok dituang ibu kapan tadi ibu sasauran palai pisang goreng cek mayang sari para wargi sadaya harita para mitra sadaya mayang sari atuh tuluy nyarita deui tuhnya ibu mah aitos dipangmeserkeun ku abdi kalah ka diantep kumaha bu atuh kantenan we nya mah bu mali teu oleh embut wae ka ibu teh tadi nama ku abdi teh bade dibujengan ka tutugan Gunung Haruman pilih aya wartosna ibu calik di tutugan Gunung Haruman ayeuna kaleresan ibu sumping ka dieu panginten abdi teh hoyong ngendong di dieu teh da di mamah nyaeta ibu bade sumping ka dieu tos ayeuna mah ibunya ulah mulih deui ka tutugan Gunung Haruman bade menak tuang bade henteu ge calik sareng abdi jalan abdi teh tos gaduh caroge ka Kang Ridwan upami ibu teu kersa calik sareng abdi sami sareng ibu teu nyaah ka abdi
Rupi ibunya henteu ka abdi. Nah, tuainya amat teu kersa disambat ku abdi. Kumaha, Bu? Oh, mangkukna ibu sumping karo rompok mung saelot tos mulih deui. Janten abdi sering ngalamun mengemutan ibu siang wengi. Kitu caritaan Mayang Sari nu kadengena ku Julaiha. Puguh we Julaiha ngerasa kaget campur leuwas. Sabab Mayang Sari ngomong sorangan. Kojengkang Julaiha ngalengkah nyampeurkeun. Kalawan nanya harita teh para mitra bari ngelol. Hapunten, nanya bari nyekel tak-tak Mayang Sari nu keur sura-seuri. Emput? Ari emput nyarita sareng saha teh? Julaiha neuteub seukeut kana beungeut Mayang Sari, sedang Mayang Sari ditanya ku Julaiha, kalah ngagelenyu imut kalawan pokna. Hari itu mama piraku ku mamah teu katinggal, ari eta nuju calik dina kursi gadengeun mamah teh saha? Kapan ibu ieu teh mun ibu abdi, sobat mamah teh apanan? Mayang Sari bari nunjuk kana kursi padahal eueuh sasaha, samalah eueuh rametuk acan. Emput masokna heureuyan kawas lain kakolot wae. Eueuh sasaha majarkeun aya ibu. Ngalamun meureun emput mah dume inget wae kanu jadi indung. Cek Julaiha da memang eueuh sasaha. Astagfirullahalazim. Tampolana eta mama sakitu ibu ngajejentul majarkeun teu aya sasaha. Eta ibu ngaliri ka mama bari gumujeng. Abdi nuju ngobrol sareng ibu disangking ngalamun. Yeuh, mama kamari ieu ibu sumping karo rompok mung hajaka teu lami di piwarang ulah muli ge. Katutugan Gunung Haruman maksa wae muli. Atuh katinggalna ku abdi mah saperos anu benu ka abdi. Bere abdi nikah ka Kang Firman teu ngawartosan. Tengah wartan susah sanes teu emut atanapi teu ngaangkeun ka ibu mung ku teu acan terang bumina ibu. Kapan mamah ge teu acan uninga bumina ibu. Ayeuna kalosan ibu sumping nanging di piwarang aleueut oge teu kersaeun. Sok atuh geura angkeun atuh ku mamah supados ibu kersaeun calik sareng abdi sakantenan bade ditepangkeun ka Kang Firman ku abdi. Cek Mayang Sari. Atuh kumanehna katingali aya nu jadi indung nyaeta Dewi Mulyati, tapi Julaiha masa-masa kali teu katingalieun ku Julaiha mah. Ku dasar kitu Julaiha boga kayakinan yen Mayang Sari tarik teuing ngalamun, inget kanu jadi indung. Ku dasar kitu Julaiha tambahan teu teuing percaya pokna teh. Nya we geuning aya Dewi. Nah, atuh cicing wae Dewi. Geus lila Dewi teh. Hampuranya lain juju pura-pura sabenerna mah bieu teh teu katingali. Panjana teh lain Dewi. Sok atuh ngopi kadinya, ke jujunya reka jang iding heula nya. Cek Julaiha siga nu nya reka ningalkeun ningapunten. Siga nu nya ningalieun ka Dewi Mulyati. Ngersakeun naon ka Mang Iding teh mama? Mayang Sari nanya bari ngareret. Rek nita eta we ngamong mangomikeun talang isukan mah bisi jang idingna init-initan. Ulah lami teuing nya mama. Nya atuh salilana ge aya kaperluan we. Tema Julaiha terus keluar. Bari mawa batre sababulan can bijil. Harita Julaiha bebejana mah rek nitah ngomean nawuwung. Kata tanggana ngaran iding sok padahal rek ngabejaan Cep Firman tina perkara Mayang Sari. Sanggeus nepi ka imah Cep Firman kalacat Julaiha unggah kalawan uluk salam bari ngetrok-ngetrok panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menang 2 kali Julaiha uluk salam. Di jero ditemalan ku Cep Firman nu kakara kaluar ti kamarna tas salat Isya. Geuning mama, panyanten teh nu sanes aya naon mah? Wengi-wengi ka dieu sareng nyalira deui. Ngawartosan emput bade kulem di ditu. Atuh sawios bade kulem di ditu mah jalaran tadi ge biijot parantos nyaurkeun putri palai kulem di mama. Sakawit nama ku abdi bade dijajabkeun mung anjeunna ngawagel kalah ngajakan biijot. Kitu ge henteu sasauran bade kulem di ditu mung nyaurkeun bade amengan ka mama. Cek Firman boga timburu yen Julaiha datangna teh ngabejakeun perkara Mayang Sari ngenong di manehna. Kahijina mah kitu muhun ngawartosan putri ngendong di mamah malih ku mamah ditaros. Kunaon si sinarieun emput make hayang ngendong di dieu bari henteu jeung Cep Firman
Saur anjeunna teh hoyong we jalaran tos lami tara monok di dieu. Sajabena ti kitu mamah ngaraos kaget ka emput. Tadi sabada mamah netepan magrib keluar ti kamar nguping emput gegerendengan di kamarna. Disangki ku mamah mah ngobrol sareng saha bae. Atuh barang ditingali ka kamar teh. Mung aya anjeunna we nyalira nuju calik dina kursi bari mayunan cai sacangkir sareng goreng pisang 3 keureut. Kituna teh saperos anu nawisan ngaleueut ka hiji jalmi. Atuh mamah teh ngaraos kaget nah emput nyarios nyalira. Enggal ku mamah disampeurkeun kalayan ditaros. Sanggeum mamah teh eta emput nyarita teh jeung saha? Maken nitah ngopi sagala saur anjeunna teh. Hari itu mamah piraku henteu katinggal. Gadengeun mamah aya ibu ku abdi dipiwara ngaleueut. Ceuk Julaiha nerangkeun kaayaan Mayang Sari sacara ringkes. Kumaha ku kupingan teh putri sasauran sareng ibu? Ibu saha mama? Cepirman neuteup bangun kaget. Sumuhun ibu teh ibu kandung anjeunna nu jenengan Dewi Mulyati. Nanging da teu aya sasaha mung anjeunna we nyalira. Mung kusangkian mamah pasti emput teh tarik teuing ngalamun. Emutkeun ka ibu kandungna janten aya sawangan ku anjeunna. Dupi di dieu kumaha? Sok kitu sasauran nyalira saperos ayeuna di mamah. Datara mamah di dieu mah terasa sauran nyalira. Tiasa ditaroskeun ka mangkanta sareng ka Biijot. Mung tos aya samingguna katingalin aku abdi alum we. Sareng di mana abdi wangsul ngadamel awis-awis kersa mayuran cai-cai acan. Nyayagikeun tuangeun ge sok ku Biijot. Duka kunaon anjeunna janten kitu? Tema Cepirman nyaritakeun pamajikanana geus saminggu alum bae. Upami kitu matang tos anjeunna ngalamun emutkeun ka ibuna Encep. Tayna wayahna nya Encep kaditu kalayan ku Asep taros. Mangga mama, ke bade bawartos heula ka mangkanta. Ceuk Cepirman bari nguniang nangtung harita teh. Barang Malik pareng mangkanta norojo nu maksudna marek nutupkeun hordeng. Yih, panjanten teh teu aya tamu. Parantos lami neng. Ceuk mangkanta. Neme mang dupi si bibi tos kulem. Teu acan neng dupi neng putri. Kulem di ditu. Sumuhun saurna teh hoyong menong di abdi. Tema Julaiha teu nerangkeun perkara Mayang Sari mah sakumaha nu dicaritakeun tadi ka Cepirman. Eta mang aya peryogi ibu teh abdi bade ka ditu. Kadenya mangkanta di bumi abdi bade ka mamah heula. Pantoma kunci we heula bilih abdi teras monok di ditu ngarencangan emput mang. Hidup kitu aya naon tuh aden? Mangkanta siga nu kaget. Lumeh Cepirman disusulan ku Julaiha. Sedeng nu nemalan Julaiha miheulaan. Aya naon-naon mang mung eta we supados putri direncangan ku Cepirman. Ceuk Julaiha teu nerangkeun. Ari kaayaan Mayang Sari kitu kieu mah da bisi ngagujrudkeun. Panyanten teh neng emput teh teu damang. Mangga wae bade ngarencangan neng emput mah den. Sawios mang bade monok di dieu we di tengah bumi su. Ceuk mangkanta. Geus kitu mah Cepirman jeung Julaiha tarulun. Atuh mangkanta gancang nutupkeun panto kalawan dikunci. Harita Julaiha sajeroning keur lempang teh. Ngobrol bari dina lempangna bangun salse. Tur diiringkeun ku Cepirman da puguh nyorang jalan leutik. Asep ke di mana sumping kalayan emput acan monok ulah waka turas taros naon-naon. Perhatoskeun heula we paripolah anjeunna. Upami anjeunna kitu keneh saperos tadi sasauran nyalira. Enjing mamah bade ka Abah. Abah Suma sina dipanga ieu we matangankeun panguningaankeun. Bilih ibuna ieu we ngaganggu atanapi aya dina eta sawangan kongkolak matana. Mayang Sari atanapi aya nu nyaketan ku makhluk-makhluk anu gaib. Jalaran tadi karaosna ku mamah mah asa benten ting sariakna teh kana bulu punuk. Kawitna mah bade ngangkir si Aki mung diemut deui. Atuh ku mamah kahiji tebih, kaduana upami nyarios sareng si Aki mah kedah tarik bae kitu babakuna mah. Cek Julaiha nyaritaan Cepirman bari harita teh nyorot-nyorot batre kasih si kagikir. Moal turas taros naon-naon mamah mung eta we.
dupi ibuna putri teleres kitu parantos ngantunkeun Cep Firman nanyakeun indung bapa nama yang Sari. Duh katun Cep mamah ge henteu tiasa ngajelaskeun anu cindak naha parantos ngantunkeun haya keneh. Jalaran dugi ka ayeuna teh teu menak laratanana pisan. Tos kantenan ramana mah ti awit putri nuju dikandung salapan sasih ge culjeun. Mirak henteu mulih teu aya. Dina ayana keneh ge ramana bari diparengkeun tepung sareng emput da moal apaleun atuh kana rupina. Kitu deui emput karama moal apaleun tema Julaiha kapapanjangan nyaritakeun perkara inung bapa nama yang Sari. Tina bakating ku uplak na ngobrol bari lempang teu karasa geus rek tepi deui ka imah. Harita teh barang mengkol gok paamprok jeung saurang jajaka anu memang para wargi sadaya. Atuh Julaiha ngaraneg kitu deui jajaka ngaraneg tuluy silih pencrong beungeut. Barang diteges-teges ku Julaiha si horeng eta jajaka teh urut babaturan sakola Mayang Sari waktu di SMP. Ngan sageus tamat di SMP papisah sakolana. Mayang Sari dituluykeun ka SMA, jajaka mah ka STM. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, atuh geus kitu mah Julaiha miheulaan nanya bari teu leupas tina paneuteup kana beungeut jajaka. Keke dupi ieu teh sanes dan Iman teh kitu? Julaiha nyebut ngaran jajaka teh Imam. Ari panjang nama Budiman ngan manehna di Iman-Iman. Muhun Bu, abdi wasta pun Budiman tilas rerencangan Sari waktos di SMP. Temal Budiman ari Cep Firman ngabetem bari neuteuk. Ya Allah, aduh kutan aden teh den Iman. Haturanan teuing ka Cep meuni lawas ti lawas tos lami teu patepang. Mulih ti mana wae atuh aden teh? Ceuk Julaiha nyebut den Iman. Sabab Iman Budiman anak nu beunghar tur bapana camat pangsiun. Muhun Bu abdi teh pun Budiman teh tilas rencangan sakola wanalika di SMP name abdi teh tos di bumi mung aya Sari nyalira saur Sari ibu mah nuju aya kapriyogian cenah kitu. Name teh mulih ti rorompok laras di bumi ibu. Nah atuh enggal-enggalan teuing da sonten keneh aden. Enggal-enggalan teuing kumaha ari ibu? Puguh lami abdi ngobrol sareng Sari ti awit ibu angkat. Saur Sari teh ibu ge name angkat teu acan 5 menit. Mangatu kalit Bu di kantun. Cek Budiman sedeng Cep Firman mah teu ngareret-reret acan. Mangga aden wilujeng angkat. Tema Julaiha sanggeus Budiman rada jauh. Cep Firman kakara nanyakeun. Aduh pinu name teh saha mama? Tilas rerencangan emput waktos di SMP. Kapugur mah sering amengan ka ibu teh malih hadalit pisan sareng emput mah. Mung sabada emput neraskeun ka SMA beleng we tara sumping-sumping. Name ayeuna sumping deui. Teh mah Julaiha sawajarna. Bari leumpang deui teu sakumaha lila geus tepi deui ka imah Mayang Sari anu keur di teras. Milami ka Mang Iding teh mama, ceuk Mayang Sari bari ngarinat ka Cep Firman salakina. Uguh jang idingna teh eueuh ceuk pamajikanna teh keur eta cenah nganteurkeun bako ka bapana. Kulantaran geus kagok atuh tepi kama nya kumaha di dagoan ceuk pamajikanna lila moal lila. Ari bieu kakara datang tuluy ngobrol heula jeung Mang Iding. Ari tadi aya semah ka dieu ye emput. Julaiha ngabohong. Harita teh majarkeun anu didatanganana keur eueuh. Padahal mah teu nyusulan nu ngaran nyaeta Iding. Anu bener mah nyusulan Cep Firman kalawan nanyakeun semah nu maksudna nanyakeun Cep Budiman. Muhun aya Iman tilas rerencangan abdi nalika kapungkur di SMP. Lila di dieuna kantenan lami mama angkat anjeunna jo meuni asa ngimpen abdi mah tepang sareng Iman teh ngarosono.
namanya di payunan ku ibu cek Mayang Sari nyebutkeun ngarasa sono tepung jeung budiman samalah make nyebutkeun di singharepan ku ibu nyata ku inungna Mayang Sari atuh Cepirman salakina nanya bari neuteup aya ibu saha put nya ibu abdi temal Mayang Sari pondok jeung teu mere budi padahal ukur sawangan ukur bayangan atuh Julaiha ngiceupan ka Cepirman kalawan pokna geus gerang ampin put bisi asup angin saki angin ngagelebugna teh gehara rese Mayang Sari ka jero dituturkeun ku Julaiha jeung Cepirman jepret panto dikunci ku Julaiha ari Mayang Sari kebat ngampih ka kamar atuh Julaiha rada harewosan ka Cepirman Asep bilih emput naroskeun tong diwartoskeun mamah ka bumi wartoskeun tepang di jalan we nya Asep bade ka dieu mangga mamah tema Cepirman tuluy asup ka kamar kasampak Mayang Sari geus ngarengkol nonggongan tapi masih keneh nyileuk teu kungsi nyarita naon-naon deui goloyoh Cepirman ngedeng tonggongeun Mayang Sari dupi mamah ka bumi da neme katinggal akang sareng mama ceuk Mayang Sari bari tetep nonggongan teu kadi itu mamah mah put ngan tepang di jalan tema Firman ngabohong sabab ku Julaiha di papagahan nyebutkeun tepung di jalan bade naon atuh akang ka dieu nya maksudna mah rek maturan emput we sanaos teu direncangannya da teu keung teu sieun abdi mah atas akang mah di ditu kumaha upami aya nu jahat ka di ditu ceuk Mayang Sari nada-nadana embung di baturan kapan aya mangkan tajeng biijot lamun kitu teh mah eueuh sasaha kakara atuh hariwang bari akang ge moal wani ninggalkeun imah ari eueuh sasaha mah tema Cepirman kalawan pokna deui ari emput kunaon atuh make nyebutkeun sanajan teu di baturan ge teu sieun teu keung nah embung di baturan ku akang nah aya kakeuheul mun aya kakeuheul naon cing caritakeun ka akang cing akang hayang nyaho we mun aya kakeuheul mah jadi sakali deui mun aya kakeuheul naon da kuralasan akang mah teu boga kasalahan naon-naon ka emput teh cing pok emput caritakeun ka akang mah meuni asa kumaha we boa panasaran pang-pang nama lamun can meunang beja ti emput ngeunaan anu tadi disebutkeun ngaso heula para wargi sadaya ngaso para mitra anu mulia mangga dongeng urang traskeun deui harita Cepirman nyarita pulsan Cepirman para mitra sadaya anu nyarita teh Mayang Sari mangga urang traskeun nu dimaksad ku abdi nyebatkeun teu ngaraos keung atanapi sieun teh wireh direncangan ku ibu piraku akang kersa atanapi teu ngaraos ragab kalawan pagugulung sareng mertua pami akang bade kulem di dieu wayahna dina kursi abdi sareng ibu di dieu sok ngali atuh dina kursi hawatos ku ibu ngajanteng we di lawang ngabu kalebet ulah ngadeg kitu sawios Kang Firman mah sina dina kursi we ceuk Mayang Sari saolah-olah ngusir kanu jadi salaki ditita sare dina kursi atuh koreja Cepirman hudang bari teu nyarita deui kaluar ti kamar gek diuk dina kursi di tengah imah atuh gerendeng nyarita jero dadana kunaon Mayang Sari jadi kitu siga nu ngicua ka aing make nyarek ulah maturan sagala sajabati kitu nyebutkeun rek sare jeung ibu kalawan aing dititah sare dina kursi nah bener kitu indungna Mayang Sari teh geus maot da sapira ku ari jelema hirup keneh turupa jauh mah make disebutkeun aya keur ngajanteng dina lawang lamun geus maot mah percaya we rek nemongan oge sok sieun Mayang Sari tarik teuing ngalamun we akhirna jadi kaganggu pipikiranana nah mending bawa wae kitu ka rumah sakit bisi kaganggu pipikiranana atawa naha nanyakeun heula kitu kanu bisa keun rek di Bandungan we heula
sapoe dua poe mah lamun manehanana kitu bae nyebut-nyebut aya indungna rek badami heula we jeung si mama geus cek gerentes hate Cepirman sedang Mayang Sari gegerendengan wae di kamar siga nu keur ngobrol sakapeung ceuleukeut seuri udasar kitu Cepirman boga timuru pantesna teh nu jadi pamajikan kaganggu pipikiranana dina bakating ku tarik-tarikna ngalamun teu lila jep Mayang Sari jempe teu kadenge gegerendengan teu kadenge seserian deui taksiran geus sare atuh goloyo Cepirman ngedeng dina kursi panjang kalawan teu kungsi sawatara menit reup sare teu diangel-angel acan tayohna geus teu kuat ku tuluh ongkohan ku Mayang Sari teu dibere angel ari Julaiha pangna teu sateu mere angel teh disangka nama Cepirman hanya eta sare jeung Mayang Sari kira-kira setengah dua harita teh keur memejeuna talibra di luar meni simpe naker teu kadenge sora nu batuk-batuk acan lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas atuh bancet katut bangkong jeung di sarada tatangka tara harita teh kalan-kalan ti jauhna sora anjing babaung melewung mepeuskeun jemplingna peuting beuki lila sora anjing babaung asa beuki deukeut ka imahna Julaiha bareng jeung datangna sora anjing babaung janggelek atuh di tengah imah aya hiji makhluk wujudna awewe ngajanteng tunyangeun Cepirman nu keur sare tibra dina kursi tapi eta makhluk nu wujud jiga awewe teh teu lila ngiles deui ngan aya kalangkang we ngalayang asup ka kamar nu dieusian ku Mayang Sari treup eta kalangkang siga nu entrep kana awak Mayang Sari si horeng ti hiji makhluk asup kana kurungan Mayang Sari ngandu karek naon ngandu karek kasaha dadak sakala Mayang Sari muniang hudang atuh kolesed turun tina risbang tuluy kaluar ti kamar nyampeurkeun ka Cepirman salakina nu keur tibra sare teu lilir-lilir ragamang Mayang Sari ngarampa kana suku tuluy digebig-gebig bari pokna Kang Firman udang Kang Firman Mayang Sari ngagegero ka Cepirman koreja Cepirman ngorejat siga nu reuwas Astagfirullahaladzim waya kumaha ieu temput Cepirman nanyakeun waktu bari neuteuf tabuh 2 Kang tema Mayang Sari pondok bari gek diuk dina kursi jam 2 aya naon atuh peuting keneh geus ngahudangkeun akang aya naon menta dianteur ka cai sok atuh rek ka cai mah lain menta dianteur ka cai tapi rek aya picaritaeun tema Mayang Sari ku ayeuna mah nyarita jadi henteu adab da puguh nu nyarita lain Mayang Sari asli Mayang Sari mamalihan sukmana nu tadi ngalayang siga kalangkang tumempel kana kurungan Mayang Sari dah hari emput panyana akang teh ngageugeing teh menta dianteur ka cai atuh aya picariteun mah isukan we da aya keneh beurang ayeuna mah waktuna sarare nya kakarege jam 2 keur memejeuna nyaeta tibra leres ari aya keneh beurang mah atungana lamun dileukeunan mah bisi eta we bisi kapopohokeun lamun teh dileukeunan mah ongkohan picaritaeun ge moal meakeun peuting pek atuh rek aya kepentingan naon mah sok caritakeun ti ayeuna mula eta kieu Kang dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akhirna keur diri abdi teh asa ngabebeuyeung ngabebodo sorangan ujug-ujug abdi daek dikawin ku akang padahal abdi teh tetep resep keneh ulin lamun bebas teh mah ca ieu can wareg bebasna ku dasar kitu wayahna ridho teu ridho kudu ridho urang papisah heulanya muhun abdi geus wareg ulin geus wareg ngalaksanakeun kabebasan teu naon-naon ngarangkep deui oge tapi omat keur akang ulah boga sangkaan yen abdi menta pipisahan teh rek boga salaki deui kanu sejen tah kitu we maksad abdi mah aya picarioseun ka akang teh samalah geus aya kana 10 dintenna dikemu we ku abdi kitu tah Kang rek nyarita kitu ka akang teh asa kararagok pang-pang nama ceuk Mayang Sari teh puguh-puguh ngadon menta pepegatan ngaso heula para wargi sadaya ngaso
Para mitra pamirsa, mangga dongeng urang teraskeun deui atuh para wargi. Harita Firman tuluy nyarita. Kumaha put nahan teu salah? Ieu dadanguan akang kitu teh. Mun ku kupingan akang teh putri nyebatkeun urang pipisahan. Nu dimaksud pipisahan teh men tadi serahkeun. Ceuk Firman bari teu leupas tina paneuteup. Bener abdi menta pipisahan, temal Mayang Sari tegas. Nya, nasa ngimpi akang maput, teu gugur teu angin. Dadak-dadakan make hayang pipisahan sagala. Eta naon dasarna? Nah akang boga kasalahan atawa na tara di ngabayuan, tara dibayuan ku akang. Dasarna mah hayang bebas we, sabab abdi mah resep keneh ulin. Temal Mayang Sari. Mere alasan teu asup akal nyebutkeun resep keneh ulin. Asa kurang tepat emput mere alasan resep keneh ulin. Sabat emput teh dikawin ku akang telin kakarasa poe 2 poe. Kapan ieu mah geus aya kana satauna leuwih malah mah. Lamun rek nyebutkeun resep keneh ulin ge, kudu tadi we waktu hahadean samemeh dikawin. Nya satadina mah sugan teh sanajan geus kawin ge bisa keneh bebas ulin samemena. Ari heuk teh beurang peuting kudu wae ngokok aya di imah. Cek Mayang Sari. Reketak baeud samala make rada ngabalieur. Renghap Cep Firman narik napas jero, bari panon tetep manco harita teh neuteub seukeut ka Mayang Sari pamajikanana. Keur kitu torojo Julaiha norojo ti kamar kalawan pokna. Geuning ting jarentul keneh disangka ku mamah mah geus sarare. Ngabayah kumaha ieu teh? Julaiha ngareret ka Mayang Sari nu keur tungkul. Abu 2 mama. Firman anu ngajawab. Jam 2? Nah tugas jam 2 masih kena can sarare. Parantos monok mama. Mung nembe abdi diguyah-guyah ku emput, disangki ku abdi mah parantos siang atanapi anjeunna munut dianteur ka jamban. Aing anjeunna kala sasauran matak ngaranyung, malih asa dina pangimpenan atuh. Cek Cep Firman ngareret ka Mayang Sari. Nah nyarita nu matak ngaranyung kumaha Ari Asep? Saurna mah munut pipisahan, tema Cep Firman tuluy tungkul. Kumaha? Angreung teh menta pipisahan? Julaiha bangun kaget tur teu leupas paneteupna. Muhun munut pipisahan mama. Nah bener emput menta pipisahan. Julaiha malik ngareret ka Mayang Sari. Leres, temal Mayang Sari ponok tur baeud. Astagfirullahaladzim. Nari emput hayang pipisahan teh sadar henteu. Waktosna seueur.